janten euy di kana haji. Mohon haji kumaha? Nah, haji ge aya haji lahir, aya haji batin. Janten euy di kana haji. Mohon haji kumaha? Nah, haji ge aya haji lahir, aya haji batin. Teh masuk ke negara. Digunakeun kanggo naon? Kanggo 30 kementerian dan lembaga ya. 30 di samping dengan pemda-pemda yang lainnya ada dana alokasi umum dan khusus gitu. Tah di Baitul Mal mah nampi naon? Nampi di sisi sumber dana teh zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah. Nah, eta dilebetkeun sadayana fai, gonimah itu dilebetkeun kana sumber kas Baitul Mal teh gitu. Udah gadana sadayana anu ngagem agama Islam, ajaran Islam teh udah gadana kedah kana ma'rifatullah. Islam teh diwangun ku 5 aspek ya, ku 5 aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dulur-dulur Atikan Merdeka di SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Penak deui sareng simkuring kisutan anu baris ngajajaran Ki Guru atau Ki Agus Pranamulya dina acara Wangkong Sunda. Alhamdulillah simkuring dina kaayaan sehat kitu deui Ki Guru. Mangga urang sami-sami ucapkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat iman Islam tur kasehatan dina danget ieu urang masih keneh tiasa pendak, tiasa keneh nonton, gado keneh kuota nonton podcast ieu. Salawat sinareng salam urang semoga dicurahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para keluargana, ka para alim ulama tur kolot-kolot urang anu parantos ngaping ngajaring dugi ka urang tiasa kieu ayeuna. Nah, jejer dina Wangkong Sunda nu kaopat ieu nyaeta baris ngabahas perkawis hadis arba'in nomor 3. Dumasar kana kahirupan da ilmu mah tina luang daluang jeung ti papada urang. Hadis arba'in nomor 3 teh ngeunaan rukun Islam nu jumlahna aya 5. Sangkan teu nyang kolong teuing kana waktos sampai urang ngabahas mangga di subscribe, di like, terus notifikasi bilih aya podcast anu enggal. Dina ngarojong laju lakuningna ieu podcast. Mangga Ki Agus sok dihaturanan. Hatur nuhun kisutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dina ngahanca hadis arba'in urang parantos ngabahas hadis arba'in nomor 1 tentang paniatan. Lajeng hadis arba'in nomor 2 tentang umul hadis ya. Umul hadis nyaeta anu urang kenal disebut hadis Jibril teh ya. Tah anu katilu mah salaresna mah nguatkeun kana hadis nomor 2. Nyaeta dina hadis nomor 3 mah ngabahas rukun Islam anu 5 teh ya. Unina kieu an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Islam teh diwangun
kulima aspek ya kulima aspek nyaeta anu kahiji sahadat teh artinya nyakseni mun di dieu mah aya dua kalimah sahadat maka disebut sahadat teh nyaeta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maksudna mah jadi nguatkeun yen pondasi dasar atau napi fundamental tina urang ngagem oge ngalakon dina ajaran Islam teh nu kahiji eta syahadat. Tah salami ieu urang rupina tos teu kaeta nyebat ieu kalimah syahadat teh anu hampir tiap dinten tiap menit unggal waktos urang nyebat ieu mung rupina teh kedah ku urang direkonstruksi deui dikuatan deui naha urang teh atos paham atau yakin kana ieu kalimat dengan ukur mung dina retorika atanapi mung dengan ukur dina kecapan unggul nyaeta abdi nyakseni teu aya deui pangeran iwal Allah Subhanahu wa taala upami di majar usahakeun mah mung Allah Subhanahu wa taala pangeran abdi. Ata sareng abdi nyakseni yen Nabi Muhammad SAW teh utusan Allah. Nah, mangga urang sami-sami diajar sasarengan dina ieu podcast penguatan urang, pemahaman urang tentang kalimat ieu nah leres urang teh parantos nyaksian da tiap dinten tiap waktos ieu ngucapkeun teh cenah abdi nyakseni abdi nyaksian gitu sehingga aya istilah syahadat ke Allah syahadat ka Rasulullah. Nah rupina urang sami-sami perkuat pemahaman urang saha nu nyaksian saha nu disaksian gitu. Nah nyaksian saha kumaha nyaksianana gitu. Da Allah mah teu katingali. Teu katingali ku urang gitu. Boh lahir, boh batin. Sanajan Allah nyatelakeun oke. Lahir sareng batin. Tetapi ku urang pan teu katingali gitu. Tah kumari kitu maka urang kedah meureun ngalangkungan pangrasa lahir oge pangrasa batin gitunya panenjo lahir oge panenjo batin salajengna oge Kangjeng Nabi Muhammad patos pupus jadi urang oge upami urang ka tanah suci oge jarah ka Madinah teu tiasa tepang da tos pupus jantan upami urang nyakseni teh nyakseni naonna gitu kan gitu meureun tah kumaha kitu mangga urang-urang perkuat ieu tauhid urang pertajam deui akidah urang yen cara urang nyaksian atau lebih nyakseni Allah sareng nyakseni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaku utusan Allah teh ku ilmu nyaeta ilmu tauhid ilmu keimanan tak kumargi kitu di kalangan santri teh kan upami numutkeun tritangtu nu kamari ku urang dibahas aya kitab-kitab kuning oge ngawangku teh katilu eta jadi ari intina mah indukna mah nyaeta Al-Qur'an lajeng Al-Qur'an eta terjemahkeun atau ditafsirkeun diperjelas nya oge ku hadis Nabi terus oge diperjelas deui ku ayana keterangan-keterangan ti para ulama. Tah kumaha kitu di pasaryan oge rupina teh upami urang ngabahas tentang kitab anu sifatna keimanan teh di antawisna kitab Tijan ya kitab Tijan oge ususul Islamiyah tah gitu
upami atuh dina perkawis ihsan biasa kitab-kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Ya. terus oge kitab Hikam atau Akia terus oge kitab anu berhubungan sareng patali fikih atau nabi hukum nyata orang oge mungkin populer seperti Fathul Bari, I'anat Tholibin, Sulam Taufik, mungkin ada dasar nama Sapina tentang fikih, gitu nya bab fikih gitu. Tah disagedeungan eta aya oge kitab-kitab anu berhubungan sareng gramatikal atau nabi tata bahasa sapertos Jurumiyah, Imriti, kadituna meureun Alpiyah kitu nya. Diajar ngeunaan tata bahasa nahuna atau napi sorobna gitu. Kadituna aya sastra balago bade mantekna gitu nya. Sehingga ka payuna alhasil output tina urang masantren teh aya anu disebut 12 pan. Jadi upami masantren teh 12 pan output akhirna masagi dina berbagai atanapi dina rupa-rupa keilmuan upami di sakola mah beureun endingna teh doktor teh atanapi S3 tah gitu. Tah tapi numutkeun sim kuring kitu nya anu awam boh urang 12 pan boh urang doktor lamun dina hiji jalmi teh mah ngawongku eta dua rupina masih kena tebi margi leres saur sepuh urang mah nyaeta urang Sunda mah kedah nyiar ilmu ti pada urang nyiar ilmu ti pada makhluk nyiar luang ti pada urang kitu nya hartina kitab-kitab atanapi informasi-informasi anu sifatna tersirat di alam ieu nya boh anu alam katingal makrokosmos boh alam teu katingal mikrokosmos boh anu aya di kamanusaan minanas oge di tutuwuhan flora oge di sasatoan fauna eta ge ayat-ayat Allah anu ku urang kedah dipelajari kumari kitu saha wae anu parantos masantren oge anu sakola ulah ngarasa cekap kedah terasasan tolong imi gitu ya rupina eta Ki Guru bade tumara sabdi ngeunaan tadi model rukun Islam nu 5 teh kan nu kahiji sahadatnya mohon gambaran jalmi anu ngucapkeun sahadatna leres teh dina kahirupan sapopoe siga kumaha sugan dulu atikan merdeka tiasa nanya bisa orang introspeksi diri gitu kumaha tah introspeksi diri teh mun dina bahasa urang mah ngaji diri nya. Jadi ngaji diri teh nyiksrik diri, nyuai awak atau nyuai badan gitu nya atau tapi nyaslak awak gitu. Tah hartina meureun urang teh udah gadana sadayana anu ngagem agama Islam, ajaran Islam teh udah gadana kedah kana ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah teh wano. Nah, kenal sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kenal teh sanes ngan ukur dina ucapan gitu. Nah, mung syaratna kangge ngenal sareng Allah teh kedah ngawuhan heula ataupun wanohan heula diri sorangan. Gitu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sing saha anu geus wauh kadirina kajati dirina insyaallah bakal kenal ka Allahna gitu. Nah, upami geus kenal ka Allahna urang teh salamina dina kumaha wae, dina situasi kumaha wae, dina waktos iraha wae ngarasa ngaraos yen Allah teh hadir gitu. Implikasina nyaeta ka urang boh tekad urang, boh ucapan urang lan tampilan ka urang teh diawasi
ku Allah Subhanahu sehingga ujung-ujungna urang teh dina laraga urang hirup kumbuh di alam dunia, kumbuh di alam dunia teh tinantos gitu salamina nyuhunkeun pertolongan. Nyaeta ku kalimat ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kumargi anu kurang tos dibahas kamari teh ya. Yen kumargi urang tos dipasihan SK ku Allah teh ya sebagai khalifah fil ard. Mohon Oge lawan tandingna tos disiapkeun nyaeta iblis teh ya. Laknatullah teh ya. Anu disebut musuh yang nyata teh ya. Anjeunna oge dipasihan widi, dipasihan SK pikeun ngagoda ka Adam sareng karundayana termasuk urang ti payun, ti pengker, ti kenca, ti katuhu kecuali cenah iwal anu jalmi-jalmi anu ikhlas teh ya. Anu karena Allah teh ya, maka urang ge sadar kana ti soredatna kana urang panggodana anjeunna gitu. Kumaha kitu urang teh ulah ijid ka iblis tapi ulah nurut, ulah kabongroy ku panggodana. Nah lagi anjeunna ge tugas. Nah kumaha kitu urang senantiasa kedah ta'awuz. Nya kedah ta'awuz ditambihan ku bismillahirrahmanirrahim. Teras oge urang teh kedah nyuhunkeun panghampura Allah. Nah kumargi dina urang tiap salat ge disebatkeun ihdinas siratal mustaqim. Nyaeta tuduhkeun abdi ya Allah kana jadi lempeng kumargi tadi salami urang lempeng teh pasti aya ti soredatna gitu. Karena godaanana luar biasa. Godaanana memang 24 jam. Nah, berarti urang teh kedah tobat. Nah, jadi upami urang anu tos wauh ka Allah nama urang teh teras-terasan nyunkeun di hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kan jadi sahadat teh kudu kagambar dina paripola urang nya. Jadi tadi kudu ku ikhlas, misalnya modcast teh urang teh yakin keur urang modcast teh urang teh memang bagian ti katingali ku Allah nya. Gitu. Aya gitu ka kerteg urang oge ka raos gitu nya ka ieu ka baca gitu. Nah, tadi kan aya 5 tah. Nu kadua kumaha? Tah, ngeunaan rukun Islam nu kadua. Jadi rangkaian rukun ieu teh terlepas tina pemahaman urang mengenai hartisna Islam. Nah gitu. Jadi kan umumna memang sederhana Islam teh kan meureunnya hartosna teh damai, tenang, oge salamet. Nah salamet teh maksudna mah urang teh dina hirup di alam dunia teh salamet. Ya, tiasa uih deui ka Allah Subhanahu wa taala rojiun teh. Nah, lamun menurut asal usul kata atau napi etimologis mah rupina teh meureunnya aya disebut dengan salima, aslama, yuslimu, islaman. Tah, dina Al-Qur'an kirang langkung mudah-mudahan telepat disebat dugi ka 73 kali dina bentuk boh fiil verb kata kerja boh oge masdar ajaran atau asal usul kata boh oge anu sifatna fa'il gitu mungkin fa'il gitu ya atau nabi maf'ul gitu. Tah upami dina fiil madina disebar ugi 14 kali. Aslama, aslamu, aslamatun, aslamtu gitu nya. Oke tiasa oke dina fiil mudhari ai fiil madi teh anu sederhana mah fiil anu pasten. Fiil nu tos kalangkung gitu ai fiil mudhari teh fiil ayeuna sareng engkin kepayun. Nah janten present tense sareng future tense teh digabung gitu nya. Nah digabung gitu. Sareng masdar, nah masdar teh tiasa disebut asal usul kata atau nabi dina eta mah jeren eta dalam terlepas dina Inggris mah gitu. Dina jeren gitu. Jadi kata benda, kata kerja anu dibendakeun gitu nya, anu dibendakeun gitu. Tah mangga tiasa
pamirsa di tinggali deui dibuka-buka deui ayat-ayat Al-Qur'an anu berhubungan sareng kalimat Islam. Sapertos anu terkenal dina surat Al-Baqarah 208 anu unina a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina udkhulu fi silmi kafah. Jadi wahai jelema-jelema anu ariman lebet ka Islam anu kafah. Anu kafah teh anu integral, anu ngawangku, anu holistik, anu sumulia, anu samil gitu. Ngawangku naon tadi? Ngawangku akidah atau keimanan, belief, atanafi faith keyakinan, oge ngawangku syariah atau nabi Islam teh, law atau nabi oge fikihna, oge ngawangku namina teh ihsan atau nabi etik atau nabi moral atau nabi oge akhlak. Ya kadituna rupina teh bahasa penggunaan tasawuf. Tah gitu. Jadi total gitu. Jadi teu aya istilahna cenah abdi mah bade dina bidang ieu unggul gitu teu tiasa. Jadi kadang kawanku ari urang Islam mah nu margi upami urang nguping anu maot teh sok aya ngadoa teh mugia cenah almarhum atau nabi almarhum katampi iman Islam ihsana. Jadi tilu ngawangku teh gitu integral teh eta gitu. Kumaha kitu saha wae nu namina umat Islam ngaku Islam nya kedah diajar ulah kedul gitu. Margi kalimat pertama teh nyata ayat Al-Qur'an tentang Iqra. Ari Iqra teh fiil parentah, fiil amar. Anu memang fiil amar ieu teu aya objek anu khusus jadi luas. Jadi teu tertentu, bacalah, kajilah, risetlah, talungtiklah nya kitu nya. Talungtik cenah kitu. Ti rohpati gogorogan logika anu makrokosmos gitu nya. Tah, talungtik ku urang gitu. Jadi kauniyah sareng kauniyah gitu. Ulah ngan sebatas unggul kauliah itu bari dibaca unggul kedah teras gitu kumargi ngagem agama Islam gitu. Jadi lamun dikaitkeun sareng pendidikan teh mah kisutan gitu nya atau napi dosen teh guru atau napi dosen teh ulah eta cenah eta mah guru atau napi dosen agama teh cenah kuring mah teu ngajar eta nan. Nah padahal teu maksud abi kieu pentingna ieu dina podcast teh kana isuan pendidikannya. Tah janten upami guru sejarah eta kedah terkait sareng Quran. Upami aya terkait sareng Quran, abdi Islam nya muslimnya. Upami urang misalkan ngaulang matematika kedah terkait oge sareng Quran. Ya, sareng hadis, oge ilmu kimia kedah terkait oge ilmu fisika, ilmu antropologi, sosiologi, sareng ilmu sanes terkait gitu. Jadi henteu istilahna kieu cenah kuring mah kan biologi ngajarna, kuring mah kimia, kuring mah cenah komputer. Teu terkait sareng kitu gitu. Nah, eta nu kedah dirobih teh gitu. Janten anu disebut kapah teh seluruh kehidupan teh, seluruh ilmu teh marojina, referensina, dasarna teh kedah nu hiji tina Al-Qur'an, kedua hadis. Nah, katilu pendapat-pendapat ulama atau nabi saintis anu sanes. Jadi tekeng sekuler nya. Nah, tekeng sekuler. Abdi sok nyontokeun kieu, sok nyontokeun teh upami urang ngaulang manajemen. Nah, pan aya di manajemen teh umumna urang teh sok nyanak pamendak Terry, Donald, Adam Smith. Jadi ekonomi Adam Smith, nya invisible teh gitu. Padahal saat acan eta teh kedah ieu Quran heula. Oh, manajemen teh planning teh surat Al-Hasr ayat 18. Dibuka teh Quran ayat 18 teh dikuliti gitu nya deukeut ka detail. Terus ka organizing. Contohna tentang lebah, madu. Nah, itu kan organisasi yang hebat ya di atawisna. Terus oke tentang asop ayat 4 anu Allah resep ke organisasi anu teratur ya. Orang oke kutip tah pendapat Sayyidina Ali al-haqqu bila nizam, kebenaran anu tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan kan yang dengan baik. Terus oke dina activating fakuli malu pasayarallah gerakan gitu nya bergerak terakhir kan controlling pengendalian eta terkait oge dengan sareng
Malik Yaumiddin, accountability gitu nya. Eta contoh tina manajemen gitu. Eta pentingna eta teh pentingna Islam anu sebat kapah teh. Salajengna atuh nu kadua nyaeta wa iqamas shalah. Nah, salat salami ieu alhamdulillah salat syariat. Salat syariat teh salat fisiknya 5 waktu 17 rakaat sadayana ditambah salat sunat. Tah ieu ge luar biasa kedah ku urang dipelajari, diamalkeun tapi bari tadi wa heula ka Allah salami teu Allah ka Allah jadi teu ieu teu napak. Bahkan jadi kebohongan publik. Jadi salat mah salat tapi teu kena sareng-sareng disembahna. Sareng ditujuna gitu. Tah eta nu kudu diomian teh. Tapi orang teh soal ka Allah mah urang teh puguh gitu. Urang teh nyembah, ibadah, salat teh kanu urang geus wau gitu. Tah eta udagan urang teh gitu. Lamun teu ngambang. Jadi salat teh kan ukur ngagugurkeun kewajiban. Isin. Isin. Ente janten kebutuhan gitu. Nah, upami urang tos tadi wau ka Allahna. Jadi salat itu aya anu disebut salat 5 waktu, aya hasil tina pagawean salat anu disebut salat daim. Nah, salat daim teh salat anu sepanjang hirup. Jadi intina salatna salasna 24 jam. Dengan ukur 5 menit kali 5 waktu 25 ditambah salat anu sanes. Nah, ayeuna kan aya anu rame tentang rebokasan. Nah, jadi pemahaman umur rebokasan teh urang teh bener-bener ngadoa dina rebo terakhir bulan Sapar. Ari cek abi teh upami anu tos dewasa mah dina pemahaman keislaman kitu nya. Salat rebokasan teh ngadoa rebokasan teh unggal dinten. Ulangan ukur dina setahun sekali gitu. Tah eta rebo deh. Dinten rebo ukur tiap dinten tah. Lamun urang anu sok biasa salat idaqil bala, tolak bala tiap dinten tiap enjing lah. Salat namina salat sunat idaqil bala atau salat tolak bala. Kan kurang kulut ke tiap dinten. Nya nyuhunkeun pituduh, nyuhunkeun ditebihkeun tina balahi atau napi panyawat anu ku Allah memang keur nguji urang gitu, keur nguji manusia gitu. Jadi ulah setahun sekali. Nah, tapi aya tradisi ngupat mah teu masalah. Bade ngadama kupat, ngadama semur daging, eta mah bagian tina budaya. Sokomo misalnya dibagikan kanu tegaduh tah eta gitu. Eta saya pisan gitu. Jadi non pangbubungan. Nah, mung intina esensi nama nyuhunkeun perlindungan teh ta'awuz teh tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim teh tiap dinten. Tiap waktu eta teh ulah mau ukur setahun sekali gitu. Jada meureun tadi teu ngartos kana hartina gitu. Atau kumaha tah? Mohon pan sareng tos diajarkeun tah upami kolot urang mah ngadamal sawen. Nya anu disimpen dina naon? Di payenan bumi eta gitu. Anu urang nuju ka mana? Ka cengkuk kamarinya. Urang dibedah, oh isina teh sawen teh nya eta aya behas, aya pacing nya. Aya pare gitu nya. Tah jukut tak urang mah ditambihan teh pemahaman eta teh kunaon. Oh ternyata urang teh tiap dinten ge ta'awuz. Urang tiap dinten teh nyuhunkeun perlindungan ka Allah. Nyuhunkeun pituduh ka Allah gitu nya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman abait wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah tuduhkeun, pasilah abdi pasihan pituduh, pasihan petunjuk, pasihan guidance. SOP dina hirup ieu sehatkeunlah diri abdi ditungtungan sausap rambut leuwih ka sausap dampal nya total gitu. Terus oge tebihkeun tina kajahatan, boh kajahatan jin, boh kajahatan siluman, kajahatan setan, oge kajahatan makhluk anu sanesna termasuk kajahatan ti manusia, nu syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren pinasten, hasud dengki dan sareng saajabana gitu. Eta teh kedah gitu. Kedah ta'awuz urang teh gitu. Tah gitu. Jadi kedah diterapkeun gitu. Di kapungkur mah misalna aya
aya non carios misalnya tina 50 waktu dugi ka diturunkan dugi ka 5 Lima. tapi nas-nas nama kadahna 24 jam gitu. ada dina ieu mah kan Oh. gerakan mah atau non ipena gitu salat mah 5 waktu gitu. Nah cenah kedah 24 jam teh salat daim teh. Oh. Salat anu sepanjang hayat teh. Oh. Ayeuna kieu iblis tos proklamasi Ya. nya ningali sajarah oge ningali nenek moyang urang Adam sareng Hawa teh kagoda Oh. komo urang. Sekelas nabi ya. Nah, sekelas nabi gitu. Nah, kumaha kitu urang penta kanu bogana sana boga iblis teh. Allah. Kan Allah, urang penta ka Allah, ya Allah gitu. Wah. Nah, gitu. Oke. Terus tadi nuka duanya. Ayeuna nuka tilu kumaha Ki Guru? Nu katilu teh zakat. Zakat. Ya. Kumaha tah prak-prakan zakat? Zakat teh hadina kan barokah, Mohon. nambih lah ziyadah gitu. Mohon. Nah, maksud zakat mah sareng teh bagian tina rukun Islam anu merekonstruksi ekonomi. Kumaha. Wih, luar biasa gitu. Jadi konsep Islam teh nya Zakat teh dengan saukur masih kanggo misalnya ngaluarkeun sekian persen kanggo mustahik. nah, sanes. Kumaha tah? jadi kieu konstruksi Islam dina nyelesaikan hiji masalah ekonomi teh Mohon. aya namanya zakat. Mohon. Nah, zakat ieu teh kedah dikelola dengan baik, Mohon. di manage dengan saya. Mohon. Nah, sehingga nanti hasil nanti maksimal atau nanti optimal. Mohon. Zakat eta ditampung di Baitul Mal. Mohon. Bete bumi, mal teh harta. Tah Baitul Mal teh ibaratna mah menteri keuangan. Mohon. Nah, ibaratnya menteri keuangan gitu. Sri Mulyani. Janten sumber keuangan kuliah itu namanya kan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, tahun orang kan rata-rata 2000 triliun ya. Tahun 2020 hiji 2020 triliun lah gitu. Nah, di APBN mah kan seseorang tina pajak. Tax rasional itu kan 70% ya, pajak gitu. Di 2000 teh 1.800 pajak. Sesana tina bantuan luar negeri, hibah atau grant tina hasil ngajual sumber daya alam gitu ya. Tina hasil tambutan oke kan. Nah, hutang gitu. Kita masuk ke negara. Digunakan kanggo naon? Kanggo 30 kementerian dan lembaga ya. 30 di samping dengan pemda-pemda yang lain gitu ya. Ada dana alokasi umum dan khusus gitu. Tah di Baitul Mal mah nampi naon? Nampi di sisi sumber dana teh zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah. Nah, eta dilebetkeun sadayana fai, gonimah itu dilebetkeun karena sumber kas Baitul Mal teh gitu. Besok dia mah gonim. Nah, gonimah hanya rampasan atau nabi mucuk urang mana jomet. Di urang gitu. Tah tina Baitul Mal teh dikaur kanggo naon? Biaya negara, duta besar. Wah, rakyat segala macam. Jadi konsep keuangan, konsep negara dina rukun Islam teh atos disiapkeun ku Allah teh nya eta Baitul Mal. Setara atau napi ngalangkung lebih langkung lebih luas di Menteri Keuangan. Kumaha tah? Nya. Menteri Keuangan mah terbatas tadi. Mung tina pajak. Pajak teh berarti dina bahasa Arab doribah. Doribah atau napi tek bahasa Inggrisna. Tah lamun dina mah kan konsepna ieu jizyah atau napi kharaj. Nah, ieu lebih luas. Sumber kan pajak, menjual barang alam, barang tambang, terus hutang, plus grant atau napi hibah. Nah, ari Baitul Mal mah lamun ieu. Zakat kan aya dua, aya zakat mal, zakat fitrah. Oke. Sanaos zakat fitrah mah khusus kalau fakir miskin. Nu kadua aya namina infak. Ya, aya namina sedekah. Aya namina wakaf. Ya, wakaf oge kan luar biasa gitu. Salajengna aya pos lain anu namina nyaeta gonimah, rampasan perang. Fai oge sami. Aya oge namina nu namina teh kharaj jizyah ya. Jizyah gitu. Jadi sumbernya seueur termasuk bea cukai khums gitu. Eta gitu. Jadi sumbernya langkung ageung ti APBN negara gitu, Baitul Mal gitu ya. Nah, mung kondisi ayeuna Baitul Mal teh nembe aya di tingkat masjid, aya lembaga abi zakat. Kitu kan zakat unggul deh. Aya Baitul Mal. Basnas gitu. Basnas eta mirip kadinya, Tapi kan di urang jadi double. Masyarakat teh nyakeun ku pajak, nyakeun ku
ku zakat. Nah, tos diatur undang-undangna diakomodasi ngalangkungan peraturan Menteri Keuangan atau tapi undang-undang zakat. Janten upami kisutan misalkan naur zakatna 100.000 disutan tos naur pajak 40.000 tah berarti pajakna kan kita teh gaduh kewajiban pajak 100.000. Nah, tapi kita tos naur zakat 70.000 berarti naur ke pemerintah 25.000. Oh gitu. Jadi mengurangi mengurangi gitu. Tah, janten solusi Islam terhadap atanapi kanggo rekonstruksi ekonomi ya, makro maupun mikro dina ekonomi masyarakat teh nyata ngalangkungan lembaga zakat. Zakat. Nah, zakatnya kan tukhozu min agniyaihim, patutnya jadi kedah diambil ku negara. Direbut ya. Khuz min amwalihim itu berarti kan maksa. Kan hanya negara yang bisa maksa. Oh gitu. Nah, gitu. Institusi yang berhak. Terus aya sifatnya desentralisasi. Jadi nyanak zakat di wilayah Bogor dibagikan ke orang Bogor. Jadi desentralisasi. Kecuali orang Bogor tos sugih teu nampi zakat pasikeun ka daerahna nu minus gitu. Nyata. Ya dulu artikan merdeka eta tembe orang bahas ti loke kedapnya. Ya, panteraskeun deui. Tadi orang ngabahas perkawis zakatnya. Mohon Perkawis zakat. Ayeuna kanggo kanuka opat. Nah, benten sareng hadis arba'in nomor 2. Saur ki guru teh tadi haji teh di kalimatnya disebatna teh tetapi upami di hadis arba'in nomor 3 haji teh disimpenna di posisi opat. Ayeuna mau ngabahas naon sababna tetapi urang bahas atau paralekeun perkawis hajina. Mangga Ki Guru. Haji teh kan jarah ka tanah suci. Kewajiban umat Islam sakali. Nah, saumur hirup teh kitu ge keur nu mampu. Nah, gitu. Kumaha upami abdi teu mampu nya teu kenging jadwal atau naon gitu. Nah, upami kitu teh celah peluang kanggo urang ternyata memang nalika urang ngaamalkeun, ngalaksanakeun, ngagerakeun, ngaktifkeun diri dina rukun Islam teh kedah masaki lahir sareng batin. Jadi sahadat lahir nya kedah, sahadat batin oge kedah. Salat lahir oge kedah, salat batin oge kedah. Salat batin teh artinya salat taim 24 jam teh ya. Sahadat batin 24 jam. Terus alhamdulillah. Zakat lahir oke tadi 2,5%, 5%, 10% nya 20%. Ada piluk toh aya haul, aya kadar, aya nisab. Itu kan lahir ya. Tapi salarosna mah aya menjakatkan diri zakat batin teh, zakat batin anu hakikat nama dermawan. Dermawan. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu ti teuleum kan gitu. Nah, jadi tos wae berarti. Jadi asah asih asuh. Jadi ieu janten sapapoe we gitu. Jadi aya istilah kan kebiasaan. Mohon abdi ngadangu aya istilah orang yang atau jalmi menginfakkan dirinya pada pendidikan di daerah kecil gitu nya. Jadi tomboroning harta banda. Diri sasampiran, awak sasampaian ge gaduh Allah kan. Nah, atuh mah Allah teh mun anggap Allah bagi tugaskeun di anu urang teu kedah ieu. Jadi upami urang misalnya ditugaskeun daerah terpencil atau memang aya kahoyongnya anggap memang infakkan diri. Bahkan ngawakafkeun diri. Ngawakafkeun diri gitu nya pikeun pangwangunan di Papua ada majlis misalnya ngadidik gitu nya agama. Tadinya gitu. Tah janten uwi dikana haji. Mohon haji kumaha? Nah, haji ge aya haji lahir, aya haji batin. Nah, nu lahir kumaha? Nah, lahir teh syariat ada hartosna urang teh saatos cukup bekal ngalangkungan jalan anu resmi pemerintah. Urang kali itu teh berarti nu pertama teh mikot, niat. Dari niat kana Allah haji ge. Ulah kana hayang
hayang katangar, hayang gaduh gelar, hayang ria atau nabi hoyong oge beunghar, ka hiji teh aya kan hoyong beunghar oge. Nah, kedah mikote mah cek titik tolak. Jadi lamun kana dihareupeun di payunan Ka'bah yang beunghar. Gitu. Tah terus ihram teh kan nganggo acuk anu sederhana. Nah, berarti boh ihram di ditu sederhana di dieu kudu sederhana. Oh, gitu. Jadi entong di ditu wae sederhana teh. Sederhana tina anggoan tina ya saperluna sacukupna gitu. Gitu. Terus manasik anu kadua kan aya namanya tawaf permulaan, tawaf pitembayan, tawaf kudum. Nah, tawaf kudum teh berarti urang kudu tawaf. Jangan aya di ditu mah Ka'bah teh fisik, batu kubah, persagi opat, pilar, titiknya puseur. Tah Ka'bah urang dina qalu masing-masing. Jadi urang kedah tawaf tiap dinten, tiap detik, tiap menit. Ingat ka Allah. Nah, jadi emut karena ayat Allah tentang elektron, neutron, proton. Pan gitu kan? Kuriling. Kulit atom S P D. Nah, kan SPD jadi kulit atom tadi gitu. Nah, eta tawaf. Jadi urangnya tiap dinten tiap menit kudu tawaf. Lajeng sa'i kemana? Pan sa'i teh meureun ikhtiar nalika Siti Hajar peryogi cai kanggo Nabi Ismail anu gogowakan teh ada aus beurnya aus gitu. Janten 7 balik kan bolak-balik antara Bukit Sofa sareng Marwah. Jadi ulah kedul, ulah kubur memantun, ulah ngan ukur menta dibere ku batur, kudu gawe Islam kudu getol. Gitu artinya dengan getol urang kadang-kadang Allah mere rezeki kita di tempat anu sanes. Kadang-kadang we dinya keneh. Tapi teu langsung dibere, gawe heula gitu nembe muncul tah rezeki gitu. Terus saat sa'i aya nu nabina teh mabit bermalam nawi kan nyimpenan melarianan batu gitu. Nah bermalam teh bermalam di kumaha gitu. Lahirnya mah kan di ditu. Berarti bermalam di urang mah dina wengi dina tiap wengi teh urang teh kudu naon gitu. Nah kudu ngadoa, kudu tahajud, kudu ieu. Ya gitunya. Terus jumroh teh kan maledog. Batu tadi teh dikumpulkeun. Maledogna dengan tembok, kos nu heureuy gitu. Maksudna maledogan setan kan. Nah, maksudna mah di urang tiap dinten maledogan setan anu aya awak urang. Jadi awak urang tadi maledogan teh kunaon ku zikir teh la ilaha illallah teh terus digeder gitu nya sehingga setan-setan anu aya urang teh teu betaheun di maledogan ku urang. Nah, aya namina jumroh ula sani. Nah, kan gitu aya terus anu puncakna teh ibadah haji teh nyaeta wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah nyaeta wukuf teh hasilna cicing, diam nya. Tapi bukan berarti tidak bergerak. Diam berarti dina istiqomah dina kasayan. Istiqomah dina ketakwaan. Istiqomah dina kasayan gitu. Jadi upami lengkah-lengkah hade teh tos dipidamel tos di jalanan urang teh kudu cicing gitu nya maksudna pertahankeun nah, gitu nya pertahankeun gitu eta wukuf. Terus kan aya oge korban. Nah korban eta ge sami. Jadi urang teh nandana Nabi Ismail kok dugi karela siap dikorbankeun ku ramana atas perintah Allah gitu ya. Berbakti ka Allah, ngalangkungan berbakti ka orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, berarti miceun di awak urang teh ku sifat-sifat kasatoan. Nah, ruh-ruh anu sifatna memang sato dina awak urang teh gitu. Ku naon ku ibadah kurban kan tiap dinten bisa urang. Tiap dinten gitu. Lamun sakataun sakali mah kurban anu bulan haji teh ya. Tah atuh dina tiap menit urang teh kudu eta pengorbanan gitu. Tah gitu. Atah halul motong rambut nya. Maksudna mah miceun ku kotor dina pikiran urang kan gitu. Nah, jadi aya haji syariat mah manasikna di ditu. Aya haji hakikatna manasikna unggal poe ku urang jalankeun. Tah gitu. Jadi udagan haji teh sanes gelar da aya gelar mah sanes teh aya di haji teh. Eta mah janten kapungkur ya pan orang-orang anu ka haji teh kana ngiring muktamarnya. Haji teh kan muktamar tingkat internasional tahunan. Tak eueuh ti ditu teh jadi kabuka wawasan segala macam informasi teh sehingga rata-rata
di haji teh ngaberontak ka penjajah ka POC. Kritis gitu. Nah, muncullah pemberontakan Haji Alit Pertasari di Jampang 1703. Tilu tahun buat POC teh kuat hampir bangkrut. Pangeran Diponegoro 1725 30. 1825 30 saabas kemudian. Eta ge tos beres haji. Mohon. Dibantu oleh Kiai Haji Mojo serta dibasahkan para ulama. Terus 1883 eta Haji Wasid di Cilegon. Nah, kan tokoh eta, tokoh pergerakan Islam teh haji. Nah, itu dari karantina ya. Nah, muncullah di pasien gelar haji. Gitu. Siga gelar kehormatan, tapi ari jiga tos G30 SP mah ET nya ekstapol gitu, mah haji gitu ya. Gitu. Bagi kan haji kan mau aya di urang. Di Batu mah teu aya. Cuman aya Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab kan teu aya. Gitu. Jadi ya eta sejarahna penggelaran hajinya. Hadir ulah dugi ka aya anu teu disebut haji ngambek. Menang maha-maha orang cenah biaya teh ka haji. Teu nyebut haji ka saya cenah. Gitu. Padahal itu dicerian ku POC gitu tah kira-kira gitu. Oke. Terus lamun haji oke geuning sok ditinggali tina sawangan sejarah kumaha tah? Nya peristiwa haji teh napak tilas tina lalakon perjuangan Nabi Ibrahim bahkan Nabi Adam. Nah nanti kan Nabi Adam papendak saatos mang tahun-tahun lami ya dipisahkeun ku Allah sareng bojona Siti Hawa pan pendak nama di Arafah. Maka diabadikeun Nabi wukuf di Jabal Rahmah teh ya. Terus sisa nama sadayana ti Nabi Ibrahim sareng bojona. Nabi Ibrahim teh orang mana? Orang Mesopotamia. Gaduh bojo saderek nagene sabenerna mah namina Siti Sarah. Hijrah ti Mesopotamia Irak teh ka mana? Ka Palestina Kanaan. Lajeng Nabi Ibrahim tos 100 tahun langkung, Sarah 80 tahun, teu gaduh putra. Nah, Allah nih orang Ibrahim nikah sareng Siti Hajar. Gaduh bojo Siti Hajar, gaduh putra ti payun nyaeta maksud ti payun teh kieu. Sarah mah teu acan. Anu bojo nu anom gaduh putra namina Ismail teh alaihissalam anu nanti tuturusna teh janten asal parentumna bangsa Arab. Kan parentum teh kan Ismail. Tah F1 F2 sampai Nabi Muhammad teh F42 eta ti Ismail. Ti Siti Hajar. Nah, wajar dong kata Nabi manusiawi timuruan. Nah gitu. Nah ku Allah bener dipisahkan rumah tangga teh ulah ngahiji. Nah dicanaklah Siti Hajar sareng putrana anu masih keneh bayi teh anu meunang hoyong mang tahun-tahun ngadoa teh dicanak ka hiji tempat anu teu aya jalmi teu aya bumi hiji legok lembah wadi lamun di Arab mah wadi gitu nya atau napi oasis anu disebut lembah Bakah Bibakah lembah Bakah gitu nya anu tuh aya naon gitu da teu aya cai di tengah gurun Sahara. Nah, tos kitu eta pamajikan sakitu geulisna budak sakitu alus teu menang koyong teh kedah dikadunkeun. Nah, begitu kedah ngantungan uih di Kanaan ka daerah Palestina ka Siti Sarah teh dijagaan ku iblis. Ulah cenah eta digoda Ibrahim. Naon? Pamajikan sakitu geulisna, budak sakitu harus ditinggalkeun di tengah nu teu aya jaminan. Gurun gitu. Nya dibaredo. Ku Ibrahim teh si iblis teh. Maka aya jumroh. Aya jumroh. Teras dikantunkeun ku Ibrahim bekal teh saep. Ugo kan ceurik muncul miarian cai teh ya. Aya sa'i. Nah, gereha teh air jam-jam caket Ka'bah. Leuki kaina aya jam-jam kan aya nu terbaik di dunia gitu. Heksagonal kan luar biasa eta bentuk konfigurasi elektron teh. Terus ibadah nu sajeuna gitu. Jadi manasik haji mah lalakon napak tilas gitu. Napak tilas nyebutkeun deui nya salarosna mah gitu. Jadi kumari kitu anu ka haji teh kada apa sejarah supaya begitu itu lain heureuy saat itu gini urang teh lain heureuy leumpangan teu puguh 7 bulan balik kenaon cenah gitu. Tah maksudna mah eta teh simbol. Gitu. Dirasakeun. Tah dirasakeun gitu. Ya.
Terus eta nya haji. Berarti tinggal nu panungtung. Ngeunaan saum. Saum gitu. Kumaha tah saum teh? Jadi sami saum ieu lahirnya sareng batinnya. Mohon. Saum lahiriah mah imsak nahan tina hawa nafsu, boh tuang makanan, boh leuteung minuman, oge tina syahwat. Tingawitan subuh dugi ka maghrib. Nah, dugi ka maghrib. Kumari kitu saum batin mah kedah 24 jam oge. Hartana urang kedah tiasa ngendalikeun hawa nafsu. Nah, ulah ulah nungguin baturnya. Ulah anunya kan keur puasa saya. Geus beres buka, bebas deui kan, siga merdeka gitu. Padahal maksudna mah latihan salami hirup itu teh. Teh kayak gitu teh gitu. Jadi saum anu leres mah 24 jam. Maksana mah kontek ayeuna mah teu kenging kagoda ku KKN, ku korupsi, ku kolusi, ku nepotisme, oke ku hal negatif. Saum teh gitu. Jadi 24 jam teh kedah tiasa naon ngalikeun hawa nafsu. Intina mah saum teh gitu. Oh intu mah ieu begitu beres lebaran, oh bebas deui. Seolah-olah penjara teh sabulan teh jadi penjara gitu. Padahal maksudna mah latihan ngalikeun hawa nafsu. Ketika di bulan Syawal, ke bulan Roah atau napi bulan Sa'ban, anu biasa urang saum, anu urang biasa maca Quran, ngaderes di rosa, maca Quran, anu urang biasa taraweh, qiyamul lail gitu. Ieu mah henteu we peleng satahun teh, 11 bulan teh. Jadi eleh ku puasana oray. Anu tina hasil puasa teh megar kulitna. Derbisna. Kulitna teras hileud. Anu tina hasil puasa teh janten kukupunya transformasi teh mengalami perubahan bentuk. Oge hayam nyeleungleung. Hasilna teh bisa megarkeun eta anak-anakna endog jadi peupeus gitu kan tina hasil puasa. Ari urang ukur tina hasil puasa teh saudara Asep teh ngan ukur ngagung-ngagulna baju, sepatu, mungkin kendaraan anyar gitu nya. Kengeng rambut ya. Kengna gitu. Pokona mah wah lah gitu. Tah eta nu kudu di janten intina mah upami syariat Islam ieu mung ukur lahiriah, retorika atau napi mung cangkang, implikasina dampakna henteu sesuai anu dipika hoyong ku Allah. Rata-rata malah janten kebohongan publik teh getol pencitraan gitu. Tah urang sampai diajar kumaha tadi godaan luar biasa ti iblis sareng balad-baladna 24 jam urang kedah kuat ta'awuz ke Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan ke Allah supados tiasa salamet. Da Islamnya tadi salamet. Jadi salami orang hidup di dunia. Sehingga orang dengan selamat kita tiasa rojiun. Tiasa uih ke Allah. Jadi mulih ka jati, mulang ka asal gitu. Lamun urang kagoda teu salamet nya tadi teh berarti jadi baladna iblis gitu. Baladna iblis. Tah urang teh tujuanna sami kudu salamet. Weh, terus lohor. Kayak kedapnya. Oke. Ya. Ki Guru, perkawis hadis arba'in nomor 3 teh tos kapasek sadayana teh. Tos sakedik deui tambahan tadi. Fenomena kamari urang teh aya istilah rebokasan teh nya. Nah, rebokasan teh kan rebo terakhir di bulan Sapar gitu. Nah, keur anu tos tingkat dewasa mah keberagamanana janten nyunkeun panyalindungan tina balai tina penyakit teh ulah setahun sekali atuh kada tiap dinten kunaon carana ku ngadoa kan ai dina Quran mah saur Allah solusi teh nyaeta ku sabar jeung salat tah salat lidap ilbala salat tolak bala teh unggal enjing unggal waktu unggal dinten lah dari salat duha ulah dugi ka setahun sekali gitu. Nah, tapi ari perkawis budayana, perkawis kebiasaana nyayagikeun kupat tahu, semur daging, olahan mah eta kalintang saena tong dipiceun, dipertahankeun eta budaya anu sae, tradisi nu sae. Sok komo pake nganteran ka kolot. Kolot sareng ka tetangga ka fakir miskin gitu. Tah kitu. Mohon. Nah, cindekanana naon ya tina hadis arba'in nomor 3 teh? Janten Islam urang teh kedah kapah
Mohon. kedah total, Mohon. kedah sampurna, Mohon. diwangun ku syahadat lahir sareng batin, Mohon. ku salat lahir sareng batin, ku zakat lahir sareng batin, Mohon. ku haji lahir sareng batin, Mohon. oke ku saum lahir sareng batin. Mohon. Nah, upami urang masagi da urang ge pan lahir batin teh. Mohon. Awak urang ge Mohon. insyaallah tujuan urang nyaeta tujuan urang teh naon? Tujuan urang teh tiasa wanoh ka Allah, tiasa balik ka Allah atau napi usul teh insyaallah ka udah ka hontal gitu. Ya. Ki Guru, sateuacan urang pungkas. Kanggo wangkong Sunda sareng Ki Guru Bingo Payun baris ngabahas naon rencanana ieu? Neraskeun hanca nyaeta hadis anu ka-4. Hadis arba'in anu kaopat. Itu judulnya teh ngeunaan penciptaan manusia sareng garis takdirna. Wis. Nah gitu. Mohon. Dulu latihan Merdeka 107,7 FM. Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri Hiji Cijeruk. Pantang wae nya kanggo Minggu Payun dina wangkong Sunda sareng Ki Guru. Baris ngabahas hadis arba'in nomor 4. Salian eta masih kena aya podcast anu sanes wangkong Sunda anu ngabahas ngeunaan budaya atawa bincang alumni robotika ngobrol bareng Oco Guru sejarah terus ngaji diri sareng sajamina. Mangga di like sareng subscribe supados henteu katinggalan upami aya postingan podcast anu enggal. Anu hak datang ti Allah SWT, anu lepat ti sim kuring, ti pribados, urang tunda di hanjuang siang, urang tenden di halem sieum. Bobot sapanon carang sabakan tusuk langkung ke panghalang timbang taraju aya di mustami di penonton pamirsa sadayana. Billahi bismil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.